Assalamualaikum dulur selembur baraya salam dunya wilujeng patepang deui sareng Tata dan Nami Harja anu baris nyanggakeun carpon humor judulna Ngarah Calawak karya Tata dan Nami Harja. Mangga wilujeng ngadangukeun. Asa kakara ngajaran nganjang keparawan tanpa aya halanganana. Asa tara-tara ngadak-ngadak sabab saacana mah kadang-kadang rada gagabah. Maksudna tara-tatanya saacana nah sang parawan kacangcang manah kajajaka gandang atawa tacan. Pan salah-salah matak mamahala tah. Sang parawan ngaranna Anah anak Mangkarta panyawah babahcan. Najan sakadar anak panyawah Anah gandang taya papadana. Awakna rada panjang, raraina mataknah nai jajaka mata karanjang. Balatak jajakanya ka Anah hayang nganjang, hayang nyangcang. Hajakal Anah narah sabab hayangna ngan ka Kang Jaja. Jajaka baladadana malah bala saawak-awak. Kan hajakalna mastakana mah rada carang. Anah nyaah ka Kang Jaja. Kang Jaja nyaah ka Anah. Pasta matakna saban ahad Kang Jaja nganjang ka Anah. Basana ngarah tambahnya padahal nyatana mah hayang nyabak tangkal kalapa napakarangan Mangkarta. Nah hanya sabab natangkal kalapana ya Anah. Basa Kang Jaja nganjang tanggal 8 Sawal, Anah kasampak rada balangah. Kawas aya masalah namanahna. Penasaran Kang Jaja nanya. Nah kawas aya masalah nah. Katarana balangah. Taya masalah Kang. Anah narah. Wah akang macang cahaya balakalah ka akang mah. Ngarah janglar kana mana. Kang Jaja maksa. Abah Kang. Anah kapaksa balaka. Abah karah. Nah abah. Abah maksa Anah Kang. Sangka nampak panglamar Jang Ahmad. Anak Bandar Kelapa. Balatak hartana. Padahal anak Jang Ahmad aya kana dalapana. Katambah-tambah Nara Jang Ahmad mah kawas panakawan. Jaba balatak randa anyar gara-gara Jang Ahmad kawas jalma sawan. Saban parawan hayang keasaan. Anah narah Kang. Ngan abah kalah ka amarah. Anah kapaksa nambah panglamarna. Kang Jaja raraina rada asak nahan amarah. Hajakal ngadedak teh tangan pangawasa. Sabab Kang Jaja aya panyawat asma. Hayang nambah ngawak-wak ngan awakna ngadadak nahnai kalah kanyang saya natangka kalapa. Anah calangap ngerasa salah. Kang Jaja kata Jang Asma kahayangna napas malah calawak. Manah namah ngagantawang nya salah ka abah ka Jang Ahmad malah ka Anah. Taya bayana tamaha kasawat Asma. Katambah jalma sangsara pan Kang Jaja mah kapaksa pasrah. Dadah Anah sayang. Jaga atunun Tata dan Nami Harja pamit permios.